Anta kurang zarah ka para wali teh ulah sok mentana naon zarah ka wali. Ieu mah zarah ka wali pun tak penta wali. Aduh abdi teh minta dimajukeun usaha. Emang pangeran nyana wali atuh abdi teh coba bae usaha lah ieu asana bangkrut amat. Lantaran di kepemerintahan Jokowi mah jadi kos kieu. Dua perkara abdi menta wali hiji pajukeun abdi mun abdi teu maju Jokowi na jungkelkeun Gusti kan siapa kos kitu mentana eta teh salah ulah kitu atuh geus bae mamenta Gusti abdi mamenta teh ka Gusti ieu zarah ka wali wali teh ahli Gusti anu geus bisa ibadah capretan abdi atuh Gusti kana ngeunahna ibadah sakumaha ngeunahna inu dizarahan ku abdi jana mah geus bisa tawakal nya mah bisa sabar nya mah bisa qanaah nya mah geus deukeut jeung Gusti abdi ge hayang cara manehanana tah zarah ka wali mah kos kitu jadi supaya urang teh bisa nuturkeun nyana mazarah lah mau pemimpin zarahna ge kubloon deui pemimpin ayo kayak dipangmentakeun ka ditu kayak ditawasulkeun ku kula geus pokona hayang nu hayang naon ge tulis bae geus dirinya tulis kula nu ngalaporkeun geus beuh eta tolol pimpin jarana lain hayu pupuk supaya rapih nyahueun kana aturan-aturan zarah nu mantak Muhammadiyah ngaharamkeun ge eta nya Bismillahirrahmanirrahim pangrugi-rugina jelema ketika maut murtad naudzubillah sebab bakal dikulub salilan dibelem salilan hari kitu mah teu murtad sanajan tilok salat mabok terus bae cara tatangga urang atau anak orang naudzubillah min dzalik korupsi terus bae maling zina tapi iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanajan dikulub dibelem datang ka geheng jadi areng aya harpa ya bangsa 100.000 tahun lah nyana geus leutik harpan geus jadi areng istikadeulana aya harpan ke diangkat ku malaikat keluar sia areng bangona ieu di jero hate sia aya Allah jeung aya Muhammad lah cek nyana teh sawarpan kadieu cek malaikat keluar ke depan dia di haud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyai-nyayan deui kadeur aya mataan aya irungan aya ceria biasa jadi jelema deui biasa jadi ai tapi mah geus jadi areng ai hideung gehe gara ka sorga cek malaikat embung embung kita ka sorga leutik hate nya jiban embung emang ka neraka deui ka neraka embung panas ieu ka sorga ieu mah geus bagus henteu lah henteu cek jeung izin kana ka sorga izin nya teh boga ka izin balik deui teh malaikat ka sorga moal tetap bertahan kita ka sorga embungnya isina injek
Ti Gusti Allah geus aya instruksi anjeun tintah ka sorga bae kajeun embung-embungan bejakeun ka pangeran moal cak Allah malaikat tanya nu mantak teu daek ka sorga kunaon tanya ku cenah cak Allah cenah ieu ditanya nu mantak embung ka sorga kunaon ya jakeun atuh nu mantak embung ka sorga pasti geus pinuh di sorga nyana meureun pikiranna bangsa Puri Jaya gitu alam sutra bangsa gitu cek malaikat ulah sieun surga lega keneh tetep maneh kudu ka surga henteu lah sakit aing daripada ditu ngemper engke sing serikeun babaturan lah moal kira ka ditu bae lanan ulah wakan can neuleupan ka surga lah sanajan can neuleuh ge sabaraha silegana surga cek dieusian ku manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam katungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad mana ting mayakna cek kana jelema bangunan-bangunan kaing datang ka ditu waju pada naranya di mana tempat angkaning geus parinu moal lah geus ayo ka ditu bae cek malaikat moal ngajakeun ka Gusti Allah aing geus sadar aing mah di dieu bae wah teh jelema urang mana eta urang pondok eta ya Allah masya Allah ayo datang bae ka ditu datang enta tapi ku malaikat digiring datang ka lawang surga tuh di ceuk aja lega keneh bejakeun malaikat nyana ridhoeun tah henteu lamun dibere pangtungtungna nyana nu asup ka sorga bakal dibere sagede langit jeung bumi luasna saluas langit jeung bumi bakal dibikeun ka nyana ridhoeun tah teu bejakeun nyana langsung brak bae sujud Gusti gede teuing atuh teu saimbang cek cenah jeung kula mah salat tilok puasa tilok lah sapira kula entah supaya gerak ka jero wah dibere jadi pangpandeurina nu asup ka sorga teh bakal dibere saluas langit jeung bumi beuh atuh nu ngaraji di dieu mah geus teu kacaritakeun ku daerah atuh ulah ka amin nya ka sorga nyaon teh geus optimis jasa burung masyaallah nu mantak ulah murtad baheula komo datang ka kafir musyrik na'udzubillah min zalik wa min zalik ieu murtad ieu tah mantak kurang dibahas lalaunan tentang murtad naon ai murtad teh ridah teh cek lugat ma arruju' an syai' ila ghairihi babalik tina hiji perkara mengkol kanu sejen ngaranna ridah eta mah pokona mah asal keluar tidinya menghadap kanu sejen murtad eta nu kitu garana jelemana murtad tatadina nyana teh bogoh ka sarwiti urang Cikupa geus janji pasini erek neruskeun cintana ka pelamunan kaserang tabatu dik dilanjut ke pelaminan
belah dieuna nyana neuleuh deui si sarboa ada beda cerai mah potonganana geus nyana indit ti sarwiti kuari neang sarboah jalinan nyana jeung nu anyar murtad eta itu murtad eta kos itu karena murtad mantak sarwiti teh salah si murtad sia alasan eta murtad cek lugot kos itu cek bahasa narik tina asal keluar tina asal kan muka dua atau kan naon bae eta keur carita bahasa ieu ngan ieu mah lain rek ngaji bahasa da rek ngaji teh ngaji syara ngaji bahasa mah urang deuk ka Arab karak urang ngaji bahasa untuk ke Amerika orang belajar bahasa Inggris yes jeung bae mah jeung no kudu nyaho minimal eta yes no you hungry yes please eat okay yes kan entah pasti tah bayar no minimal 2 eta asal kita dahar yes kita mayar no moal kebal di penjara tuh jalan urang deuk ka Arab kudu belajar bahasa Arab deuk ka Jawa atuh bahasa Jawa urang mengkonon bae mah kudu bisa aya nini ke Mekah betah jasanya na ibadah di Mekah anu ngaganggu anak incu betah nyana di Mekah di Madinah barang balik datang ke bandara King Abdul Aziz nyana embung balik paksa aku kepala rombongan bung jaknya betah minimal di Mekah dipaksa aku ketua kloter enggak tah lima di dia jaknya teh di Mekah bae resep si resep iya incu anak dulu di itu di Jakarta geus narungguan karena tak lima kajian paeh di Mekah bae betah jasa di Mekah wah ada jasa teman ini nginain jasa ibadah di Mekah atuh teh naon cek ketua kolektor para rombongan kabeh geus ridho lah ini di Mekah bae mah masalah jadi Indonesia ge geus teu pati manfaat cek gimana teh geus esdek di Mekah itu teh naon sabodo bisa ini bahasa Arab henteu nah balik dibikin ke orang Arabnya eta kepala kloter mau orang Arab tah ini meren ini kasih eta emang nyana teh kudaon kisah aja bung balik nyana ka ditu ka Indonesia yang di dieu bae wow cak urang Arab lumayan ya parawan gen ini no problem cak maafi muskilah wah tidak ada kesulitan guys penting malah ceknya nanti bikang bae urang Arab pan kos kitu oh jelema embe ge ditumpakan urang Arab tah ini urang Arab dah sok urang ngomong ka dinya barang ditanya isbuk calang apa ini isbuk calang apa eta ini bisa aja majnun aja dicarikan ke orang Arab cek ini aing mah balik baik ke Indonesia lah balik aing balik emang orang teu bisa bahasa Arab aing riweuh cek tuh teu bisa bahasa tadi mah betah jasa ceknya teu betah ke bangsa urang di ditu ngahijina barang ngomong jeung urang Arab teu betah bahkan cek kepala kloter dilalaga ku kepala kloter ini sing hade
lain orang Arab doang kan bahasa Arab na mungkin ini lamun dek maut malakal maut na kan bahasa Arab di dia aja mau ditanya ke malakal maut tuh bisa ke bahasa Arab asana nini muali cabut-cabut nyawa pan ieu geus kolot gua lah balik ke Indonesia balik teu bisa bahasa Arab baliknya ke Indonesia tuh ada cerita bae barang datang ke Jakarta ujung incun hadena cenah ini bisa balik emang kono tadina mambung balik urang Arab garalak kira di ditu eta nini teu bisa bahasa Arab kuari ge urang nu ka markah teh kuari mah tuntunan bahasa Arab manasik 90 ka ditu mah dia di tukangna ya tuntunan bahasa Arab rapi aju lalaunan diajar bahasa Arab ngeunah kuari mah ngadaradak nanaonna ngadadak mantak tepati nyaranaheun syarat rukunna munggah haji beda haji nu baheula mah barang balik ti Mekah teh jadi ngajagaan haji na pohara nu kuari mah masyaallah menang lulumpatan berjamaah di Masjidil Haram datang ke Indonesia no padahal mah imahna deket jasa ka masjid kos musuh jeung masjid bung asup ka masjid teh bung ya Allah malah mah menang saminggu tatanggana aya anu nanggap jaipongan ngibing deui masyaallah ngibing deui andak barang ditanya sia kunaon ngibing deui lah mah di ditu nage gelut bae jeung urang Arab ganggu naon aing di ke masjid panderi di gang teh tah jadi aing mah teu boga tempat di ditunya urang Arab galak geser aing tilok anggeus salat ge cenah datang keur tahiyat geser nangtung bae aing mah geus ieu terkenal ku ari nyana haji geser ku terkenal di Indonesia ngaranna haji geser ya Allah, orang Arab bisa dengan geser-geser doang. Caksarama ngaran ridah taqatul Islam biniyati. Megatkeun Islam kalawan niat kufur. Lamun cek tukang ngaji mah ieu hadpul awal bidalilisani biniati teh didapatkeun kana kufrin anu kufrina eta sabada qauli biniati au qauli kufrin biniati kufrin sareng kitu kurang bagus anu bagus mah biniyati kufrin au qauli au fa'li eta nu hebat mah mun urang nyaritakeun tentang kulantaran ieu mah kitabna kitab jembrongan teu bisa dibaca ku budak leutik mana bisa budak leutik maca kitab kolot ge hese ieu mah qauli kufrinna diteundeun di tengah biniyati eueuhan qauli kufrin aya fa'li eueuhan deui jadi ngetes ka kiaina coba sia bisa tante coba ku aing dik diciclek kieu lamun biniyatina eueuh kufrinan sarua jeung biniyati kufrin jadi hazful awal lidalilisani au qauli kufrin aya paling neueuhan di mah hazfusani di dilatil awal eta nu hebat mata sebab awalna aya kaduana pasti masih moal teh kitu jadi diayakeun duanana tanda lamun geus bisa nganyahokeun kos kitu berarti kiayeuna hebat geus ana hebat kahebatanna engke dijual ka Golkar. Jadi geus lakunya geus kuari mah jadi kiai partai. Adena aing teu ka Golkar cenah kuari ka PDI atuh sawaun ge. Aduh. Kiai mah lain cenah lain kiai partai mah kiai NU. Dah NU ge sogok menyogok wae.
kurang sedih harinya pemandangan NU dinten teh kultur orang teh kultur NU tetapi orang ningali muktamarna gerlut perebut naon meureun teh NU gerlut lamun NU na gelut atau kaum nu lain NU na perang Qatul Islam biniyati kufrin megatkeun Islam kalawan niat kufur au qauli kufrin atawa megatkeun Islam ku niat kufur atawa ucapan kufur au fa'lin atawa pagawean kufur tilu ngajina lalaunan bae sebab yang ngaji ridah lain ridah orengan dia mah batuk meureun megatkeun Islam biniyati kufrin ku niat kufur Kizaid teh agamana agama Islam bagus hebat kuari Kizaid bergaul di negara atuh bergaul di negara mah sebab negara orang malai negara Islam negara demokrasi teu salah ngan inget asasna demokrasi mah lain asas Al-Qur'an lain asas agama asasna ialah asas materi jauh bertolak belakang antara Islam agama naon kitu syar'i yakni agama naon kitu negara syariat jeung negara demokrasi asasna jauh ieu mah asasna religi Islam syar'i mah agama syariat mah negara syar'i mah negara syariat mah tapi lamun demokrasi mah adalah materi jauh antara agama asasna jeung materi tapi di Indonesia bisa ngahiji di Indonesia teh bisa ngahiji aya 3 agama nu diperhitungkeun baheula ku Bung Karno hiji agama Islam sebagai mayoritas 2 agama Kristen berikut Katolik berikut Protestan nomor katilu Marxis tapi bisa dihijikan dari Sabang sampai Merauke ialah keistimewaan Bung Karno lain sakadar menang pemikiran Bung Karno nang musyawarah para inohong-inohong nu aya di Indonesia terutama mayoritas Islam tentu para kiai-kiai satuju ngadirikeun negara demokrasi anu make Pancasila kok bisa kos kitu sih wallahu a'lam geus kos kitu bae tetapi dirasakan kurang damai indah bahkan kuari jadi percontohan negara-negara lain jadi percontohan negara-negara lain kiai teh setuju lamun kuari negara Indonesia dirobah orang kuari jadi khalifah sangat setuju nah atuh kiai henteu ngarobah atuh hayu jeung aing perang sia lamun perang boga naon boro-boro ditembak ku hinis geus coplok sia kayakinanana namun endek urang ngarobah negara kayakinanana mantak pupuk di kuari lalaunan supaya satu saat urang dek ngarobah negara keyakinan orang geus luhur lamun keyakinan model kos urang kos kieu mah moal menang urang contoh keyakinan ya
kurang kumaha harebatna nu aya di MPR, kurang kumaha harebatna menteri, kurang kumaha gubernur harebatna. Dina harti harebat teh aya sagala nu talar Quran kapan di MPR teh. Lain lalagaan mun nyaho menteri agama teh nu kamari ieu teh lain lalagaan, eta teh Quran teh talar. Lamun urang nyaritakeun adil baheula, talar Quran, filsafat hebat, hadis da pohara, bahkan kuari keur nalar Bukhari. Berarti kan hebat lain lalagaan. Tapi kunaon eta Quran nu hebat, hadis nu hebat, wah kitab dibacaan akhir hayat jabatanana. Tah nu di luar teh nyaho, lobongana ngajina ngawuduk bae. Sabaraha penggede anu disel talar Quran, talar hadis. Berarti kan ilmu teh teu ngajamin boro-boro di akhirat, di dunia kene kos kitu. Quran ditalar, di dadana aya Al-Quranan, di dadana aya hadis Bukharian. Ketika berhadapan jeung duit miliaran, Quran hilang. Quran eueuh nanaonan, hadis eueuh nanaonan, nu kadeuleu eta percis kos bangsa kiai tukang ceramah. Ini kos itu. Siapa seri kos aja yang serikeun. Pan aya jelema na di dieu ulah seserian. Aduh ya. Nah, paingan cek abah ingat baik. Teka bita abah mangadengi jelema pinter, teka bita abah mangadengi nu talar Quran, teka bita. Ih pan, masa sih abah teka bita cakate, teka bita aja abah majina jelema palalim terjasa aja katalar Quran teu saya tiga kaca. Ku lagi heran ajun kumaha nu kabita nu ikhlas. Tah lamun geus ikhlas kakara. Emang bupati nu talar Quran beuh atuh komo nu pinter mah bupati Garut aceng-aceng. Emang teu pinter lain lalagan maca kitab na ngadorolang, tetapi kapan nyana mondok masa antren di teralis eta kan berarti tuh mantap. Ulah kaget urang lamun dulu kepinteran seseorang, ulah kesima urang ngadenge bangsa dokterandes, ngadenge profesor, ngadenge doktor. Coba tes heula keikhlasanana. Lamun geus bisa ikhlas kakarak urang bisa nyembah ka nyana. Tapi can ikhlas maning hitutan brut beres. Nah, tuh pinter ge ngajakan. Ya, negara Indonesia emang teu palalinter nu jengkel nagara. Boh, urang nyaritakeun hadis jana leuwih bisa, nyaritakeun ayat nyana di luar kepala, nyaritakeun politik pohara jasa, ekonomi lain lalagaan. Tapi panamru ke Indonesia. Negara nu terbesar di dunia korupsi. Alhamdulillahirabbil. Teu wani sih nyebut alhamdulillah. Sakitu ku aing geus ditosran ge. Madak naon artina pinter atuh dek gacak-gacak negara. Naon artina pinter atuh dek gacak-gacak agama. Ye, nu mantak ulah kaget di lembur aya dokterandes, aya sarjana, aya santri tamat SD gente. Santri mun ditanya sia sakola kelas berapa 3. Atuh teh boga ijazah henteu aing mah. Emang kunaon sia teu naik? Bayaranna make suluh keur ieu. Jadi ya eta santri lah. Ieu dokterandes, sarjana, nu sejen aya. Wayang ngariung mah santri nu dipanggil. Sarjana ngamakmum ka nyana. Al-Fatihah santri. Lah, cak sarjana teh emang sakitu doang ieu cenah santri mah hayang ngariung doang. Je, saekeun sungut teh ku aing sia. Iya manfaat lah itu ya tuh santri, masya Allah. Ejeng nu nyahoeun mah beda. Iya sarjana, iya doktor,
santri sarwatan ngarendeng nu nyahoan mah beda sinarna lain deui sinar wajahna lain deui sebab aya ikhlas santri ge lain santri anu haju ka Golkar lain ieu mah pagong ka Golkar mah Alhadin sawa nah Zaid agamana Islam gaulnya lantaran di Indonesia mah atuh kos kitu jadi aya Islam aya Kristen Protestan Buddha Yahudi ayalah di Indonesia mah gaul ku sebab gaul caroplok keyakinanana di jero lalaunan saeutik ka bawa akhirna kadituna ngomongna ge geus lain deui agama itu ya sama saja baik-baik terus gabelah dituna tu bergaul bahasana ge milu ka Kristen milu terus etik kabelah ditunanya ngarenung gorenganannya di Islam eueun hebat tidak perekonomian ningali anu baroga pabrik ke Kristen ningali nu boga perusahaan Kristen ningali anu mararaju usaha anu boga Indo umat dan lain sebagainya hampir mayoritas Kristen Islam aja eueuh cakiana lah aing neuk ngazam asup Kristen bela ke bulan hareup mah kuari keneh asup Kristen atau aing neuk niat asup Kristen harita keneh niat Kristen jadi niat kafir harita asup niat jadi Yahudi harita jadi Masya Allah ya diniatan di jero hate teh deuk asup ka Kristen atau Katolik atau Protestan atau diengkekeun deui lah cek nyana ke bulan hareup aing mah kakarak asup Kristen harita keneh ngan asup Kristen bae disape di neraka jahanam Masya Allah ayo sing ade kuniat atau digantungkeun niatna ditaklukkeun lamun itu si Kristi daekeun ka aing aing ngasana deui awewe di dunia ngan nyana doang ye teu budak buta teu mata ceknya nama urang Lampung meureun sakitu parutihna gede adat datang ka jana tuh kos kitu ngomong nage sejuta bintang di langit satu yang bercahaya Masya Allah sejuta gadis yang cantik hanya engkaulah yang kucinta wow parah jasa sedangkan si Kristi mah agamana Kristen nyana ngomong andaikan si Kristi mencintaiku dan mau menjadi kekasihku siap aku akan masuk Kristen cek nyana eta harita keneh geus daekeun teu daekeun eta nyana mah Kristen bae Masya Allah na'udzubillah min zalik wa min dzalik sing hade Gusti Allah ternyata di Indonesia tekudu sa Indonesia Tangerang tekudu sa Tangerang horenganan di sababara lembur aya anu ngudag-ngudag awewe kemudian awewe na Kristen nyana sisi lalaki asuka agama Kristen ya Allah hanya demi sawah mencong akidah dikorbankan ku goblok tinggal si jelema ieu bakal carita urang goblok teh padahal mah atuh hidayah we dicabut ku Gusti Allah mantap hidayah mah mahal jasa lain nu urang nu Allah urang lamun inget ka kibar siso 500 santai nabi anu bisa hiber tapi pannyana kabita ku seorang wanita ya Allah ya Rabbi zina mabok ngabunuh maut kafir mantap kula dibangga-bangga gagah jabatan harta termasuk ilmu nu Allah
ketika dicabut bau naon niat sing hade lempeng-lempeng mantap jadidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman ku ngucapkeun la ilaha illallah ulah eren-eren minimal maca la ilaha illallah ba'da salat 3 jangwatan iman la illallah 3 balik tarik handapeun bujal 2 jari sampai ka ubun-ubun supaya roh urang teh bener-bener ngucapkeun la ilaha illallah bantingkeun ka luhureun susu ka tuhu 2 jari la ilaha illallah ka handapeun susu kenca tilu tas sholat seperti gitu disebut talqin zikir. Tarik napas ilaha illallah geus ku tilu ge insyaallah ku tilu ge jaga iman sing hade lah moal kebal hirup di dunia nasihatan awak urang teh lamun neuleuh mobil mewah cak urang teh aing hayang amat nasihatan ku urang awak sadar sia sadar jasa najan sia teu sadar ge dek naon pake meulina tuh kan jadi tenang urang atuh jualeun sawaja eueuh gunung nu dijual eueuh naon toha dijual ku sia sadar tenang jadi Masya Allah eta lamun urang bisa nganasehatan diri urang bantep hirup mana sehat lawak memewahan ting atuh di dunia ieu ge bakal ditinggalkeun sakedeung deui ge bakal paeh tuh kamari ge tatangga paeh teu dibawa segala rupa ge ye atuh geus ge bakal paeh ke tungguan di akhirat ulah sok hayang senang di dunia urang mangke di akhirat boga sorga eta ge mun ka sorga teh nasihatan Allah karim rapi masyaallah sing ada niat kufur berarti langsung jadi kufur niat Yahudi jadi Yahudi niat asup Kristen jadi Kristen niat jadi Buddha asup Buddha sing hade niat urang termasuk azam urang beda niat jeung azam ai niat mah qasdu syemuk taronan bipali ari azam qasduhu wa tarakha anhu jadi ngamaksud ngan engke berarti ngazam ngan sarua ngazam niat dina urusan kakufuran mah tetep bae kufur bae masyaallah sing hade tan mantap hati-hati niat urang azam urang Gusti Allah nu agung di akhir zaman maloba dedeleuan jeung dedengean mantap kurang-kurang nama sing gelenceng ke di akhirat ya mantap lalaunan perbaiki keyakinan urang terus kena rapi urang mah keyakinan teh kakarak datang ka wujud kidamba qomo khalafa lil hawadits qiyamu binafsi wa daniyat qudrat terhadap ilmu ayat eta bae artina wujud aya-ayana teh kidam teh artina teh heula teh mimitina Allah mah bako teh artina langgengna Allah tungtungna ngan sakadar sakitu urang makan bahasa tauhid teh henteu nyulusup ka jero kolbu jadi karasa ngeunahna tauhid urang mah teu ngarasa ngeunah tauhid lamun jelema geus ngarasa ngeunahna tauhid mah moal aya ngarasula ka Gusti Allah teu kumaha bae ge ngeunah sebab urang sok ngomong
wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kabeh kitu kudrat Allah, bagus ti Allah, goreng ti Allah, rasupkeun ka jero hate kabeh ge jati Allah, bakal ngeunaheun geura dibere sugih ngeunaheun, dibere susah ngeunaheun, sarua ti Allah, dibere sehat ngeunaheun, dibere gering ngeunaheun, sarua ti Allah. Ngomong sacayut kamu ngeunaheun aduh gerek dibere ti tajong we geus rekanan batu urang. Tajong goblok batu teu neuleuh siapa aing. Cak batu. Emang aing teu ngadenge emang aing ngira neuleuhna sia goblok deui cak batu tolol sia. Teh katabrak sapeda gitu sia. Bener bae kadi itu katabrak ku sapeda. Nah eta badak si hade. Urang kok kitu bae. Encan datang ka jero. Saha teu nu geus datang ka jero teh? Eueuh deui nomor hiji rajana Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabelah dieuna para khulafaur rasyidin, kabelah dieuna para aulia-aulia Allah. Terus wali-wali Allah nu mantak urang zarah ka para wali teh ulah sok mentana naon zarah ka wali. Ieu mah zarah ka wali pun tak penta wali. Aduh abdi teh minta dimajukeun usaha. Emang pangeran nyana wali atuh abdi teh coba bae usahalah ieu asana bangkrut amat. Lantaran di kepemerintahan Jokowi mah jadi kos kieu. Dua perkara abdi menta wali, hiji pajukeun abdi, mun abdi teu maju Jokowi na jungkelkeun Gusti. Pan siapa kos kitu mentana. Eta teh salah. Ulah kitu atuh. Geus bae mamenta Gusti, abdi mamenta teh ka Gusti, ieu zarah ka wali, wali teh ahli Gusti anu geus bisa ibadah. Capretan abdi atuh Gusti kana ngeunahna ibadah sakumaha ngeunahna inu dizarahan ku abdi, jana mah geus bisa tawakal, jana mah bisa sabar, jana mah bisa qanaah, jana mah geus deukeut jeung Gusti. Abdi ge hayang cara manehanana tah zarah ka wali mah kos kitu. Jadi supaya urang teh bisa nuturkeun nyana. Majarah lah. Mau pemimpin zarahna ge kubloon deh. Pemimpin ayo. Ke dipangmentakeun ka ditu, ke ditawasulkeun ku kula geus pokona. Hayang naon ge tulis bae geus dirinya tulis. Kula nu ngalaporkeun ngan eta tolong pimpin jarana lain hayu pupuk supaya rapih nyahueun kana aturan-aturan zara nu mantak Muhammadiyah ngaharamkeun ge eta nyana. Eta teh geus kitu haram zara geus kitu mah. Ulah haram enan kitu zara ka para wali basa kumaha. Eta teh tadi supaya kacepretan kabeleteran. Masyaallah. Urang lamun nyaritakeun tentang jelema anu geus panceg niatna boga kayakinan etalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Urang mah gulak-gilek. Kuncina mana? Kuncina dedeleuan mata teh geus kudu ulah resep kana dunya sakitu wae. Lamun mata masih kene resep kana dunia gulak-gilek wae kajen kumaha. Kajen talar Quran, talar hadis, kajen teh nyana geus bahsul masail. Tapi mata resep kene kana dunia gulak-gilek wae. Kamari Muktamar NU aya 3 panitia. Panitiana 3 di Jombang. Hiji panitia muktamar asli. 2 panitia gadungan. 3 panitia akan kedatangan presiden. 3 ente mah teu memperhatikan muktamar we. Aing mah di ibah bae ge nyaho. Cek kieu nyaho nu menang ti mana tuh? Ulah mimilu ka aing. Sama si aing mah. 3 panitian. 3 hiji muktamar asli. Panitia muktamar asli. Nomor kedua panitia gadungan. Nomor katilu panitia akan kedatangan RI 1. 3 panitiana. Nu panitia asli eleh ku panitia gadungan. Lantaran panitia gadungan mamawa tas gede. Tas gede. Disatukankeun nyana aya tas.
kabeh punya didatangan siap ente anu dibere 50 juta anu dibere 30 juta saurang kiai kan jarago ngajina anu geus di otakna teh aya bahsul masailan Quran aya di otak hadis aya di otak tetapi hasilna 70% kiai narima karena pamer eta duit bukulah dibejakeun sote geus hancur-hancuran gua ye emang kumaha gitu kadang kurang anu nyawanan aing jeung siapa nyawan aing coba buktikan kiai nu merean duitna ngobrol jeung aing dek lompat ka mana sia dek lompat ka mana ayo ngaku sia disesuaikan sumut sia ku aing ieu maksudna naon rusak jasa Quran aya di nyana hadis aya di nyana yeuh basul masail jarago nu mantak dibubarkeun ge hampir dibubarkeun emang naon duit mah ieu nu mantak agil sirat deui ieu nu anu terpilih duit nu mah baheula matas bahsul masail matas mutamar NU di jero dada di jero otak aya bahsul masail mawa ilmu kuari balik mutamar nu ditugakan teu nyaho anu di luar. Iya naon dimaksudna ieu? Inget ka Abah deui bae kula maca kalu tadi. Aing mah teu kabitan bisa ngaji jago ngaji henteu. Nu kabita ge ikhlas tah kadadehekeun we tadi ceuli. Mun sia bisa ikhlas, geus. Jadi jelema mun sia can bisa ikhlas, can jadi jelema. Semestina mah ruh anu murni tadi kan narima, ja aslina mah murni ti ditu. Nya nangis percaya penuh ikrar di hareupeun Gusti Bala ya Allah sumuhun Gusti teh pangeran tapi ketika diasupkeun kana jasad eta Abu Jahal teu narima eta Abu Lahab teu narima kunaon eta lantaran di awak urang aya nafsu ieu lah anu cilaka jelema lamun nutur-nutur nafsul ammaratu bisu nafsul lawamah dua nafsu eta kayak gitu mah nafsul kamilah, nafsul radiyah, nafsul mutmainnah. Oh, atuh mah kudu dipiara. Nah, ieu nafsul lawamah, nafsul ammarah bisu. Ya. Inna nafsul ammaratu bisu. Letak sing adi di diri urang teh bangsa langit, roh. Bangsa bumi, awak. Dihijikeun plek. Kunaon atuh? Kuari lolobana urang resep ka bangsa dunia bae. Lumantak urang ayeuna resep kana taneuh lantaran memang urang didamel tina taneuh resep kana cai didamel tina cai resep kana hawa urang selalu neangan hawa memang urang didamelna tina hawa urang teh resep kana nar lantaran didamel tina nar lumantak dibutuhkeun ku awak urang teh kebutuhan roh mah lain kemurnian akidah ketika nyaritakeun pangeran Maha Pencipta roh bergerak benar ketika nyaritakeun roh Maha naon Gusti Allah Maha Kawasa benar cek roh teh ketika ya Gusti Allah lah anu al-mudabbir anu ngatur seluruh planet nah cek roh bener eta teh lamun kos kitu mah ngareunaheun tapi kan lain gitu ketika datang akidah anu bloon roh ngabenerkeun lain roh nu ngabenerkeun nafsu piceuna nafsu eta ieu setan yang mimiceuna nafsu nu hese dek ngamurnikeun roh nu asli ja asli nama roh teh murni kalimpudan ku awak haju aya nafsuan tah nafsu eta nu dek dipiceunan moal aya dina Fathul Muin moal aya dina Fathul Wahab moal aya dina Ikna moal aya dina Bugiyah moal aya dina Riyad eta mah peneranganna kudu ilmu tasawuf ayana teh dina Minhajul Abidin dina Ihya dina Hikam tapi kan sakadar metode praktekna kudu dituntun ku guru itu mah tadi diajar doang yeuh kuari praktek yuk mulai praktekna wah pahit praktekna ternyata dek ngalengitkeun nafsu eta supaya roh murni lamun roh kembali kana kemurnianana nafsu dieuweukeun
awak milu kana roh. Lamun ieu nafsu terus bae ku urang teh dimomoy roh milu kana awak. Tah tinggal kos kitu bae tah. Balik urang ka imah aing si awak milu ka roh apa roh milu ka awak cek urang teh si awak. Dijawab kena ku sorangan. Teu pugu coba kira-kira. Itu bae ke heula. Lamun nyaritakeun salat sia resep teh henteu awak henteu. Nyaritakeun sedekah benci. Lamun nyaritakeun ayu ting-ting nah eta mantep tah. Eta mantep tah kos kitu. Mun main bola mantep. Nah, oh berarti ieu roh milu ka awak. Panyakitan berarti kan di dinya. Eta lah nu kudu dioperasi. Saha anu tugas ngoperasi? Kiai eta teh dokterna. Dokter fisik di rumah sakit, nyeri mata, nyeri celik, nyeri irung. Ai dokter eta teh nafsu tah dokter awak, nafsuna supaya eueuh. Kiai. Cenah jak kiaina ge kos kitu. Ulah sok suuzon sia tampilin ku sia. Henteu jak kadeuluna emang kiaina ge kos kitu nya ngridit. Atulah ke kiai nu ngridit. Eta kiai nu sok nyeun proposal. Atulah ke kiai nu yok nyeun proposal. Kiai nu mana tuh? Aing ge teu nyaho teh kiai nu mana. Hese tah. Iyalah kiai anu bener-bener ahli ruhani. Disebut lagi ruhaniawan. Ruhaniawan. Hendak datang ke imah kiai. Waalaikumsalam. Di mana ya? Saya dari Jakarta. Oh, iya. Ngobrol-ngobrol di BR Kartunawa. Kiai Haji Junaid ahli ruhani. Manya ahli ruhani bebeja. Eta nafsu karena ahli ruhani mah tilok bebeja geus lamun aya kartu nama di dinya ahli ruhani cabok kiai. Cabok tanggung jawab aing. Pek dicabok beneran, ke kai mah datang. Cenah kiai tanggung jawab, sia nu tolol. Tuh kudu nyedekeun kai. Ahli ruhani itu urang make kartu nama. Bari loba ku lagi pernah dibere aya bingkisan di dinya aya kiai Jakarta tapi ahli ruhani. Telepon bae kitu ku aing ya. Di ome cek urang teh datang ka mana ruhaninya na ieu. Ieu mah lain ahli ruhani ahli hikmat atau hikmat teh ulah nyaritakeun ruhani ahli hikmat gitu. Tabib asupna atawa dukun kos kitu. Hese ulah disebut ahli ruhani. Teh, ieu sakumaha di Mekah ku Gusti Allah dijadikan jelema-jelema nu buang kawarat anu nentang kana karasulan Kangjeng Nabi, nentang kana wahyu nu diturunkan ka Kangjeng Nabi. Teu percaya bahwa Kangjeng Nabi diangkat sebagai Rasul Allah. Saya Abu Jahal, Abu Lahab gitu kimuet jeung sajaba-sajabana teu percaya bae nya nentang tah nu dijadikeun penentang-penentang penjahat-penjahatna ku Gusti Allah dijieunna akabir. Akabir teh pemimpin-pemimpin negara. Ku Gusti Allah teh dijieun pembesar-pembesar negara. Pembesar-pembesar negara, pembesar kampung, pembesar lembur, pembesar daerah. Kok bisa eta nu dijadikeun penentang teh lantaran harta aya di nyana, kekuatan aya di nyana, gagah aya di nyana. Lamun geus harta, kekuatan jeung kagagahan aya di nyana, takabur. Di dinya lah mulai ketakaburan dikembangkeun ku setan, datang ka nentang. Roh mah ceurik aslina mah disebut nurani, nama sebener nama ceurik. Kan kalimpudan ku hawa nafsuna. Nah, urang lamun geus kos kitu tah geus nyaho ka awak urang eta pagawean ahli thariqah ngabagi-bagi, oh ieu mah awak, oh ieu mah ruh, oh ieu mah nafsu. Jadi ngeuk diomeanana ku ahli thariqah mah kanyawan nafsu nu eta tuh. Lamun ka dokterna, dokter ahli kanyawan ieu panyakitna, ieu obatna, ieu panyakitna, ieu obatna. Sakumaha urang lamun di scan bakal kanyawan soal penyakit awak sarua ku ahli thariqah penyakit-penyakit batin deh jaruhani nu asli nama murni ieu kulantaran ku ari aya nafsu naon nah ieu bakal kanyawan ku ahlina bener di awak urang model kos gitu
kajian tinggi tentang ku Muhammadiyah persis tentang dengan menamakan tasawuf bohong tidak ada di zaman Kangjeng Nabi. Boleh saja jatah mengaran belah dia tasawuf mah di zaman sahabat ilmu tasawuf. Zaman kuari aya ilmu tasawuf soteh, zaman sahabat mah thariqah kuari aya thariqah soteh ngan eta teh kieu zaman sahabat mah ilmu ngaran ilmu tasawuf pibuktina aya sahabat tabiin eta teh tasawuf tarekat. Ai kuari aya ngaran tasawuf jeung tarekat buktina eueuh. Jadi nu baheula mah eueuh ngaran aya rupa, nu kuari mah aya ngaran eueuh rupa. Kos kitu teh. Neangan coba kuari mana ahli tasawuf. Sapasar Kemis, sakabupaten Tangerang, nu mana nu ngaran tasawuf teh balaya. Dibuktiana hese. Kiai coba Serang coba malaya hese. Saprovinsi Banten malaya hese. Ngaranna aya ngaranna mah si anu nasawuf si anu norekat. Kadeuleuh tidak naon, calanana panjang, bajuna pendek eta lis tasawuf nu kos kitu ngaranna. Asal calanana kadeuleuhan kahandapna noled. Nah, jubahna kaluhur eta nu kitu nasawuf. Meuli bae urang jubah di toko jadi tukang tasawuf. Emang kos gitu atuh lain. Lain tidak baju babari teh kudu ka toko ka Tangerang kadoyong mingguan gua ari ngahutang bisa sia. Jadi ahli tasawuf baju doang lain eta cenah meureun ahli tasawuf mah make udang-udang Bali sia sorban dirinya ulah nu leutik-leutik segede bakul sia untuk udang-udang. Jadi ahli tasawuf giliran bae babarengan jeung bupati men tanyana ka bupati ajukeun proposal udang-udangna mah segede bakul tapi proposalna mengalayang ka dieu nu kitu nu tasawuf soekeun sungutna ji hes teka-tebak kata baku ahlina mah kajeun nya ngomong tasawuf kajeun nya ngomongkeun kanu asli engke ge emas mah tenggal emas perak mah perak perunggu mah perunggu buktina mas tono bae tuh sieun aye Allah subhanahu wa ta'ala maha kawasa maha segala-galana ngangkat seorang rasul tiba heula diangkat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Adam turun pertama manusia kemudian Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh nu urang nyao kabelah dieuna Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Daud terus kabelah dieuna Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ishak terus kabelah dieuna Kangjeng Nabi Isa terakhir adalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat setiap Allah ngangkat rasul di negara eta Allah nyeun pembesarna sebagai penjahatna luar biasa. Kangjeng Nabi Ibrahim Namrud Kangjeng Nabi Musa Firaun lain hiji Firaun teh dinasti Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 sarua Namrud 1 Namrud 2 Namrud 3 terus ka dieu kos diurang hamangkubuana 1 hamangkubuana 2 hamangkubuana dinasti ngaranna. Jadi lamun dihitung Firaun nu baheula kuari ge aya hayang nyaho Firaun nu kuari hayang cenah kae sagadeng deui tenang bisi aya di Cikupa eta Firaun teh kaget engke dinasti Namrud terus dinasti Firaun terus kapisana setik-setik tuh diurang aya hamangkubuana 1 hamangkubuana 2 hamangkubuana 3 kuari geus hamangkubuana sabaraha nu bener sia 9 keneh wae dicabok sia ku aing manya 9 keneh wae teh nyakola teh budak aing keur sakola ge hamangkubuana ke 9 aing keur sakola kuari geus sabaraha meureun jeung diserahkeun bae cenah ka kieu aing teh nyaho puguh itu dinasti gitu karena Masya Allah. Nah mantap terus baik ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul Abu Jahal Masya Allah memeh Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul kabeh jelema daratang ka Abu Jahal umaha ka Abu Jahal urusan politik di kenegaraan urusan perekonomian
urusan perbudayaan dikuatkan Abu Jahal teh lantaran harta ya dinyana, pinter ya dinyana, gagah ya dinyana, nyana teh kepala suku Mekah moal aya nu ngalewihan ti Abu Jahal. Hiji jelema anu karismatik Abu Jahal, pinterna luar biasa, jol Kangjeng Nabi, jadilah musuh Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi menang memperjuangkan agama. Khairul qurun qarni terus mayali kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi bakal timbullah sultan, amir, raja-raja jeung presiden kuari terus diperjuangkan kunon muslim Yahudi maupun Kristen. Menang deilah nyana, bergerak deilah Islam setelah 500 tahun Hijriah. Menang deui Islam di zaman Wali Songo. Sadunia Islam menang. Tidinya terus tekung sisa abad maka runtuh kembali serangan-serangan non-muslim yakni Kristen terus sampai ayeuna urang terus tuh menang gerak seetik-etik aja asal ngomong Islam kuari teroris, asal ngomong Islam teroris terus we kadieuna beki parah dibuatlah sedemikian rupa ku Yahudi Amerika geus puguh nyana sorangan dijieun urang diadu-adukeun. Iyalah kelemahan Islam. Dek bangkit deui terus dek bangkit kajen goku wage atuh terus bae hayang bangkit ngan encan dikersakeun ku Gusti Allah sebab engke bangkitna Islam mah Imam Mahdi ngan meureun moal haju langsung brek Imam Mahdi bae tentu aya perjuangan memehna anu mengarah kana menyetujui Imam Mahdi. Kuari terus bae unggal negara membuat kelompok-kelompok untuk menguatkan Islam termasuk di Indonesia terus di segitu bae terus moal eureun atuh ngaran-ngaran berjuang. Kuari mah di negara urang nu nagarana lain make syariat, make undang-undang Walanda. Antak baheula mah di urang aya nangka Walanda. Eta teh kabeuki urang Belanda. Antak lamun kuari jelema nu beuki nangka Walanda akur jeung si eta. Belanda eta lain gitu lain sebab di Belanda nangka kos gitu di Belanda kok gitu betah di Belanda nangka aya nangka monyet bade ditu tah jadi jada hobieun jadi kuari dijulukan nangka Walanda di urang teh mengakar aturan Belanda lantaran nyana ngajajah 3 abad setengah. Terus datang ke ayeuna undang-undang Belanda anu dingaranan demokrasi di urang di jalan. Ibadah nama urang ka Allah, kitab nama Al-Qur'anul Karim. Perintah Al-Qur'an dilaksanakeun mengkerucut seluruh dunia menuju Baitullah lantaran etalah perintah Allah. Undang-undang di negara nama make aturan Amerika. Jadi antara kehidupan orang di negara Indonesia nu mayoritas Islam nyekelan Al-Qur'an jeung undang-undang negara berbeda. Pelaksanaan ibadah orang negara mah negara
padahal Al-Quran teges ngatur jang negara jeung agama ieu kitabna. Tetapi ternyata orang politik mah lain kos kitu. Untuk menyeimbangkan maka dibuatlah negara orang negara demokrasi. Urusan agama aturlah ku pemimpin-pemimpin masing-masing. Kristen boga ketua na jeung kepala, Buddha boga pemimpin, Hindu boga pemimpinna, Islam aya pemimpinan. Sok agama kena lempang masing-masing, tetapi ketika kembali ke negara, ialah negara urang. Nu agamana naon bae kudu mengikuti aturan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan, ialah di negara urang. Jadi urang teh kuari teu bisa kenceng menyaritakeun Islam. Sakumaha teu bisa kencengna Kristen sarua. Buddha, Hindu. Jadi di kelompokna masing-masing bae. Hindu di kelompokna sadaekna nyana. Buddha di kelompokna sadaekna, Kristen di kelompokna sadaekna, Islam di kelompokna sadaekna. Tapi ketika urang ka nagara aya aturanana di negara. Ialah negara urang, negara Indonesia. Jadi demokrasi urang mah demokrasi terpimpin, teu akur jeung demokrasi nu aya di Amerika, teu akur demokrasi nu aya di Jerman. Demokrasi urang mah demokrasi urang bae, sebab mayoritasna Islam. Mantap di urang dijieun Pancasila, beda demokrasina jeung di luar negeri. Nah, urang lamun nyaritakeun negara urang negara Islam lain. Negara demokrasina akur jeung Belanda atau jeung Amerika henteu. Negara naon atuh? Negara Mandalungan. Mandalungan we urang. Teu puguh di urang. Sebab aya toleransi. Saya nu maling. Nu maling teh anak tukang toge. Bunuh. Ulah cenah ulah dibunuh, asupkeun ka penjara. Geus pokona mah. Pokona ketok palu, memeh jatang jelemana di sidang geus ketok palu teh lah. Heuh, penjara. Sabaraha tahun? 15 tahun atau sapaehna geus lah. Emang kunaon sih sanajan disidangkeun ge jeung malen mere duit sebenarnya tukang toge atuh. Oh, kitunya. Di Indonesia. Saya nu maling, anak jenderal. Oh, atur di luar. Ketika di sidang, ieu mah formalitas bae. Tenang bae sih. Kalem bae, geus ieu mah negara urang atuh. Oh, negara Pancasila atuh. Negara hukum. Woi, pohara. Sidang 1 kali, 2 kali, ya masuklah penjara. Sajam 2 jam, jelemana naik kapal di luhur. Itu itu teh nu kamari di penjara teh. Kok bisa naik kapal lalu ngomong? Kalau ngomong sih. Gimana negara urang, Pak? Oh. Hukum di mana aya hukum? Hese. Negara hukum dengan ngaranna doang pibuktieuna nama koski. Bisa di lobi di urang. Bupati nu aturan ke penjara lobi jalan dapur henteu. Gubernur sabaraha nu kudu di penjara di lobi jalan dapur teu jadi. Tapi anak tukang toge, anak tukang tempe, tukang beca marenyon beungeutna. Geus akur bae geus beungeut lain beungeut asli. Asupkeun ongkoh ka penjara. Ieu negara urang negara naon ieu koski. Kanyataanana seperti kitu. Embungeun nyana teh ngadenge koski tapi kanyataanna model koski. Nuku urang karasa jeung kadeuleu. Kajeuna itulah ieu mah urusan dunia ieu ke terakhir nama geus kiamat. Parae dihudangkeun ti kubur
digerokeun engke ku Gusti Allah. Cak Gusti Allah, mana raja-raja baheula keur di dunia? Erat maju. Waduh, RT geus ngagebeg bae. Aing anas digaji henteu cak jarat teh. Aduh, aing boga wilayah sa RT ge geus rieuh. RW maju. Waduh, RW RK maju. Lurah lulumpatan. Cak malaikat ka mana siarah? Moal bisa lompat ka mana ge ieu geus dikubeng ku seuneu kabeh. Moal bisa lompat, camat geus teu bisa lompat, bupati mah geus ngomong. Maju. Blusukan maju. Maju ya geus raja geus Pak Harto, geus Gus Dur, pokona eueuh kecuali maju. Tangtang ku Gusti Allah. Limanil mulkul yaum. Nu jadi raja poe ieu. Sia baheula keur di dunia ngarasa boga wilayah, ngarasa jadi raja. Kemudian undang-undang teh ku sia dijieun tapi ku sia dilanggar. Wari coba maju. Wah, ditonton ku masyarakat. Wah, neuleuh menuju ka raja-raja. Tinggal urang bae. Itu Jokowi kan? Waduh, salah kancing walah. Itu siapa Harto? Itu siapa? Wah, raya ka. Gubernur menteri araya kabeh, bupati aya kabeh. PNS ngabaris di hareupeun bu ditugangan bupati. Etalah pelaksana anu kuari nyana teh ngaler ngidul ngetan ngolon asa jadi raja. Engke mah ku Allah bakal ditanya sabaraha taun sia jadi raja, sabaraha taun sia ngalaksanakeun aturan-aturan. Kumaha masyarakat sia diurus apa henteu? Kuari mah kuari, muhahehe engke sia.